Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya, matan tina Kifayatul Azkiya. Bismillahirrahmanirrahim. Tali' miraram matnahu qabla syuru hi fa innahu aula wa asanu mau'ila. Wehandai halaman 85. Halaman 85. Dihanap. Tali' miraram matnahu qabla syuruhi fa innahu aula wa asanu mau'ila. Walafah musaporim min mutuni asanu mimutunin eta mohon mutun. Walafah musaporim min mutunin ahsanu min asri asturim min syuruhin faqobala. Tali' miraram matnahu qabla syuruhi fa innahu aula wa asanu mau'ila. Walafah musafrim min mutunin ahsanu min asrin aus min asrin asturim min syuruhin faqobala min syuruhin faqobala. Tali' miraram matnahu qabla syuruhi hakna kapisahku ciri bait darurat nadom. Bismillahirrahmanirrahim. Toli kudu ningalian anjeun. Toli' fi'ilna fi'il amar. Toli' kudu ningalian anjeun. Mutolaah atau ngamutolaah. Miroron keheula. Diaclokeun la kapayun. Tali' kudu ningalian anjeun matnahu eta gigireun bacaan miroron. Matnahu kana matanna kitab. Matnahu kana matan kitab. Kadieu deui kakatuhu miroron kalawan bulak-balik. Miroron kalawan bulak-balik. Qabla syuruhi hakna kapuntas tah palih kenca.
qabla syuruhi dina samemeh pirang-pirang sarah sanes sahar tapi sareh dina samemeh pirang-pirang sarah toli fiil amar biasana di mana-mana aya parentah kadituna sok aya objek saha objekna naon objekna matnahu kana matan toli kudu ngamutolaahan anjeun ningalian anjeun matnahu kana matanna kitab ari matan dina posisi kitab biasa mah karangan ilmiah mah nyaeta tukilan atanapi karangan asli na Syekh Musonib atanapi muallif sapertos kitab Kifayatul Azkiya eta teh syarah tina Hidayatul Azkiya diantawisna sok sanaos memang Hidayatul Azkiya ogenan seueur anu ngajelaskeun ari syarah-syarah teh penjelasan atuh amun Al-Qur'an mah tafsirna saur musannif saur muallif dina kitab Hidayatul Azkiya kahade toli kudu ningalian ngamutolaahan anjeun matnahu kana matana kitab berarti samemeh ngaos kitab Kifayatul Azkiya ge bawi raos ngaos heula Hidayatul Azkiya ari matan-matan teh dina masalah kitab masa kali deui nyaeta coretan aslina ti muallif biasana upami berupa nadoman gitu seperti Sapinatun Naja sareng Kasipatus saja ari Kasipatus saja mah syarahna aslina mata nama Sapinatun Naja di dia oge syarah tina Hidayatul Azkiya Kifayatul Azkiya nganu di aos teh kudu nama matana nyaeta Hidayatul Azkiya da ieu ge matana kapan nuju di aos teh matan coretan asli na ti muallif upami dina hadis dina ilmu hadis atanapi dina mustalahul hadis di antarana aya nu disebut kitab Baikuniyah matan-matan teh redaksi hadis atanapi eusi hadis hampir sarua ari si toli kudu ningalian ngamutolaahan anjeun matnahu kana pirang kana matanna kitab miroron kalawan bulak-balik tuh geuningan jadi saparantosna urang bade ngamutolaahan cenah bandingkeun heula kitab-kitab rujukan urang teh ieu kan dina raraga adab-adaban nuju nuntut ilmu teu gagabah di mana tos kempel eta kitab-kitab anu bade diaos ku urang mutolaahan heula matana sabab matan mah redaksi aslina alasanana kudu matan heula nyaeta lamun urang langsung kana syarah bilih lieur sabab seueur teuing penjelasan kapungkur nuju sakola di madrasah aliyah sim kuring ngadangu atau ngupingnya ari kersorangan teh hilap deui dugi ka ayeuna teh masih terngiang di telinga dan cenah ari ngukur hiji perkara contoh urang bade ngadamel wisi atau pager ya logikana dijadikeun falsafah dina kahirupan urang teh nyadiakeun meteran upamana 1 meter ukuranana 100 cm teuk eta ukuran teh ngange awi da meteran mah simpen we gitu urang bade ngamasteran hiji wisi atawa sabelah awi teh geus kenging ngukur terus diragaji 1 meter tah engke di mana-mana ngukur awi anu sanesna wisiana naon ku awi eta
tapi teu kenging ukuran anu kadua. Ngukurna kuno nu tadi jadi master kartos teu. Di mana-mana aya hiji perkara dugi ka perbedaan pendapat seueur penjelasan itu ya balikeun kana awal kana asal. Kartos teu. Sok sanaos anjeunna memang paham keagamaan organisasina upami telepat teh ke Muhammadiyahan, tapi memang benar gitu. Memang benar. Di mana-mana bade ngukur hiji perkara teu kenging ngukurna tina ukuran nu kadua atau katilu. Engkena kumaha beuki panjang kalah teu akur bae. Atau kadang ponok pokona mah ngukur hiji perkara kenging master eta ku eta teras. Di dieu ge di mana-mana bade ngamutolaahan kitab matan heula nu asli heula. Ngan pedah ari mandumah atawa nadoman mah kadang-kadang sok hese nya nu mawi dijelaskeun oge. Sabab perlu pengapresiasian. Aduh Pak Irfan nelpon aya pengumuman tapi da nuju ngarekam ieu moal ka diangkat coba anu nyana HP teh pengurus taroskeun kalau punten sanes setan kasok hese deui gini lamun ngarekam putus keun heula wean deui di mana-mana bade ngamutolaah pangheulana matan heula sing bulak-balik sing kapaham komo urang upami ngaos kitab naon nu hese hikam teh kan peryogi ku ilmu ditelitina diapresiasina ku ilmu alat nagenan selain sorop sareng jurumiyah kadituna ku ilmu balago gaya bahasana sabab luhur. Boro-boro masalah hikam Iwan Fals ge di mana-mana nyanyi atau nyiptakeun hiji lagu Tuhan semoga tidak tuli kamu Tuhan nya ka Gusti Allah kitu tapi padahal eta teh ngobrolna tinggi gaya bahasana majazi siga melecehkan maksudna teh seperti kitu. Toli kudu ngamutolaahna anjeun matnahu kana matana kitab miroron kalawan bulak-balik qabla suruhi dina sameme pirang-pirang syarah. Da Hidayatul Azkiya ge henteu ku Kifayatul Azkiya wungkul nyarahanana. Komo hikam berbagai syarah berbagai pendapat cek ieu kieu cek itu kieu cek itu kitu gitu. Qabla suruhi qabla mudhof asyuruhi mudhof ilaih. Qabla teh harap atanapi dorob dorob makan. Dina ta alasanana fa innahu sabab ari itu mutolaah matan teh fa innahu sabab di baanaan sabab fa innahu sabab ari ngamutolaahan matan teh eta aula leuwih utama fa innahu sabab ari ngamutolaahan atawa meneliti kitu ningalian matan kitab teh eta aula leuwih utama wa ahsanu jeung leuwih alus sabab naon kana aslina wa ahsanu jeung leuwih alus opone mau ilan jadi tamyiz naonana mau ilan tempat pangbalikanana gitu atau tata genanana rujukan aslina mohon sapertos tadi di mana-mana bade ngukur hiji perkara bantun atau canak meteran sok tret ragaji eta hiji ukuran
tah anu jadi ukuran teh nu jadi masterna ulah kanu kadua katilu kadituna engkena aya kurang bahkan kalah leuwih. Di mana-mana kita menghukum suatu perkara, mengambil atau mengistinbatkan hukum, menetapkan sebuah hukum, ukuran pangpayuna naon nu kahiji? Al-Qur'an. Nu mawi ayeuna aya Islam Qur'ani, geus we Qur'an. Tauhidna ge teu cukup ku uluhiyah atawa rububiyah, mulkiyah sakalian. Mun lamun mulkiyah dipake hancur heula negara Indonesia. Anu nyebarkeun tauhid mulkiyah dianggapna teroris, langsung ditewak gitu. Dari tauhid mulkiyah mah kudu sesuai Al-Qur'an, pemimpinan kumaha gitu. Anu mau kudu diteuk-teuk, anu zinah kudu dikumaha jeung sajaba. Paham teu? Kudu dugi ka dinya. Kunaon sim kuring tiasa ngadugikeun informasi semacam eta ku pengalaman jeung ladang maca. Kan sabab sim kuring mah lemah iman, teu sanggup ku tangan, teu sanggup kulisan dina hate we kitu. Da eta teh sabenerna mah kafir jelema kitu teh ngan lah moal disebutkeun we hate we nu penting mah kuatkeun keyakinan. Rumasa ada aful iman. Tos. Jadi ngukur hiji perkara teh kudu aslina di dieu ge kudu ku matana. Kadanya ya cara-cara nuntut ilmu. Menganalisis sebuah ilmu da sabab seueur pendapat cek ieu kieu cek itu kitu. Toli miroron matnahu qabla syuruhi fa innahu aula wa asanu mauila. Wala pahmu wau harap atop. Jeung lamna lam taukid. Wala fahmu jeung yakin ari ngarti aya ngarti aya paham. Berat mana? Berat paham, mendalam paham. Wala pahmu jeung yakin ari ngarti. Jadi mubtada mimna di PS-keun. Oh dihijikeun. Wala pahmu satorin. Tadina nadoman bahasa Arab mandumah atau sanjak Arab disebutna aya disebut satar. Ari satar teh satengahna tina hiji bait atau hiji bait aya nyebatkeun satar teh satu baris. Eta satar. Lain satar buleuneng, sator maca nama sok disatar. Seperti kata sabar padahal mah asli nama sobar, haram asal nama haram gitu. Satar asal nama sator, sapar asal nama sopar. Gitulah urang mau diajar bahasa Arab kan we ari apal mah sator. Sator teh atau satar teh nyaeta setengahna tina bait atanapi sabaris. Wala fahmu satrin tu geuning cenah ge. Saur Syekh Musonib mualif ieu kitab jeung yakin ari ngarti atawa paham sasator satar sahiji baris atawa sahiji satengahna tina bait ari bait teh bet bait teh gundukan mataknya sajajarna bait setengahna tina bait teh eta satar ngaran. Min mutunin tina pirang-pirang matan tuh. Min mutunin tina pirang-pirang matan eta asanu leuwih alus. Kitu alasanana teh. Di mana paham sabaris be tina eta matan eta teh leuwih alus min asri asturin hiji keur tak kapayun min asri asturin
min asri asturin tinimang atanapi daripada 10 pirang-pirang baris atau 10 pirang-pirang satar. Sabaris senage ari pahamah leuwih hade leuwih alus tinimang 10 baris. Seperti sholat tarawih geus puguh aya nu 8 aya nu 20. Daripada anu 20 gancang pincang kala nepi ka siga manuk macokan jagong mending kene nu 8 tapi khusyuk gitu. Mana atuh nu bener atau mana anu salah? Nu salah mah nu teu ngalaksanakeun. Nu salah mah tara ngapalkeun, tara ngamutolaah acan kana kitab. Itu maksudna. Ulah kala silih salahkeun, sing ngarti santri mah kudu paham. Lain berarti sasatar alus, 10 sator alus. Kuning cenah alus keneh nu saeutik nya daripada lobat tapi teu paham mah. Lah urang mah kalah bingung mending keneh ngurus mafhum waqafah atau mafhum khalafah kudu apa? Santri mah gitu. Ulah kalah mani bodoh ka totoloyo. Min asri asturin tinimang 10 pirang-pirang satara min suruhin tina pirang-pirang syarah min suruhin tina pirang-pirang syarah tina pirang-pirang penjelasan. Atuh da muhun dina kitab fikih komota di mana-mana suami istri paantel kulit batal aya nu nyebatkeun henteu batal gitu. Teangan aslina ukuran hukumna hadisna nu sabenerna mana kitu nu sae mah. Ari candugi kana kitab Bukhari Muslim terus urang ngacapruk dakwah dina YouTube pernah maca-maca acan cenah-cenah ulah wakagagabah mengistinbatkan hukum. Kitu tah. Min suruhin tina pirang-pirang syarah pakobala atau iqbal kapan pil amar pakbala ieu mah da dororut nadom pakbal maka kudu narima anjeun kana wasiat pakbala maka kudu narima anjeun maka kudu narima anjeun kana wasiat teh ieu papatah anu didugikeun ku mualif kiai baheula nya leres pisan ulah nganggap enteng. Aya nu ka kantur ngalogatna kadahuihan deui da moal alami ngaosna lah. Tadi tos sanes atos satu acan ngaos Hidayatul Azkiyah kapan ngaos. Engke duka kumaha tadi informasinya geuning Pak Irfan telepon me. Sok gede sok ngaos deui lin. Sok ngaos deui sanes. Ketingali we anu eta anu pengurus ya. Nu Usep sareng nu Ruli. Taliq miraram matnahu qabla suruhi fa innahu aula wa asanu mau ila wala famu saturim min mutunin asanu min asrin asturim min suruhim bala Sundana singkat canak lumayan ame beuki kaharti aya 2 bait 2 gunduk tina toli heula gundukanana kedah sering ningalian
kedah sering ningalian kana matan. Baheula mah keur ngaji buan teu dijelaskeun ku ajengan, lain sinyalahkeun ka ajengan. Naon matan teh? Mata atau matan? Oh, ari matan dina kitab mah nya eta redaksi aslina. Coretan aslina ari dina matan hadis mah nya eta eusi hadis. Kedah sering ningalian kana matan samemeh kana ningalian sarahan upami sarahna moal metukan kana sanjak da tungtungna n anu tadi sarahan. Ulangi, kedah sering ningalian kana matan samemeh kana ningalian sarahan karena eta anu paling utama, karena eta anu paling utama, karena eta anu paling utama. Atau kieu, karena eta anu paling utamana. Mana saya teuing atuh. Oge paling alus pangbalikanana, oge paling alus pangbalikanana. Garis baru tina bet walapahmu. Sungguh teh tina lam taukid. Sungguh memahami timatan sabaris tungtungna. Sungguh memahami timatan sabaris, asana mah tina ngan kagokna doman timatan. Engal da kabujang hujan deui sim kuring mah teu ngobong di dieu rada tebih teu kaujaran saalit wong ge asa tiris teh geus ngahurungkeun motor lah. Man wong mah teu wawartos, biasana sok wawartos ka Usep. Kayak mah karuli wawat. Aktif teh nuruli WA-na. Sungguh memahami timatan sabaris leuwih alus tinimbang 10 baris, leuwih alus tinimbang 10 baris. Memang benar cek mama tasdikin kapungkur sahur mama, jang ari ngaji mah ulah lila teuing bisi mabok bisi olab usa baris we nu penting mah aya nyang kaleng dina hate kitu. Sungguh memahami timatan sabaris leuwih alus tinimbang 10 baris. Tina syarah kitab anu difahami, tina syarah kitab anu dipahami, maka amalkeun istiqomah nu pasti, maka amalkeun istiqomah nu pasti. Amalkeun sing ajeg kontinu istiqomah teh henteu gedag keanginan terus we kitu. Geus apa tina eta kitab sabaris nu eusina tentang salat duha, terus amalkeun salat duha. An kade ulah tatagenan kana salat atau amal. Tos Arabna terus artina urang tamat we. Bismillahirrahmanirrahim. Tali' miraram nahu qabla suru ifa innahu aula wa asanu mau ila
wala fahmu satrin min mutunin asanu min asri asturim min syuruhim faqbala kedah sering ningalian kana matan sameme kana ningalian sarahan karena eta anu paling utamana oge paling halus pambalikanana sungguh memahami timatan sabaris leuwih alus tinimbang 10 baris tina sarah kitab anu dipahami maka amalkeun istiqomah nu pasti. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.